Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Ternyata Pak paingan si eta gawe dinu kitu lantaran loba jelema anu bersalah na teu bisa ngajamin kana kahirupan yatim piatuna. Bener teh asli teh cing teh atuh eureun we gawe dinu kitu da doraka nah di cenah abdi ge apal cing teh apal naon dalilna naon cing teh dalilna wala taqrabu zina buat muringkah Pak aya bonon bisa ngadalil zaman kiwari mah tuh eleh ta ustad oge cinta geuning eta neng apal dalilna wala taqrabu zina uning ada abdi teh siang mangaos ngan wengi we abdi teh kikieuan teh dipikir-pikir buat jamaah urang cing teh arek eureun mangga cenah abdi riren naon cing teh syaratna neng eureun tikah abdi ku aa horeamba monya budak kieu kudu kawin nu kitu keukeuh berarti tim miti pamarentah kiaina jamaahna teu bisa mere solusi nu akhirna cing teh pan neng teh boga ijazah gaduh ijazah atuh cing teh matak naon lamun ngalamar ka pabrik nah cenah ari akos nu boloho pabrik ayeuna cenah di mana narima anu tanpa make jeung sugak sogok mah kudu nyogok zaman kieu kitu ceuk si eta hampura lain ceuk urang kitu abdi ge da hina cenah kikian teh abdi ge sadar batur mah ngajual na sidik cenah bolu sidik ngajual surabi ari abdi ngajual naon heueuy eta cing teh sadar kana diri taingan ieu budak betah cicing dina salah lantaran urang teu bisa mere solusi kana kasalahan batur bener paingan Umar bin Khattab nalika aya bangsat nu ditanya lain bangsatna tapi nu ditanya bunuhkeun nu beunghar jaraka teu ceuk nu beunghar henteu meujeuh maneh digarong ku si ieu sabab aya hak yatim jeung miskinna anu teu dikaluarkeun meujeuh di bangsat oge Umar Pak lain nanya bangsatna tapi nanya jelema beungharna tah aya ge Bapak di jalan-jalan ning loba nu kararitu nyaho abdi ge malah nu sok nolol abdi tina mobil sini Dek sini ternyata kitu mita teh ku aramis budina ibu juk om check in om ibu mahnya ge ditiung cantang tuh kasalaki kadang-kadang mah kumaha duit pan ibu duit gede kokoros sarungna geus ceklan sono banget eta duit gede palebah pamasalah kitu mere duit mah papelengkungan dina kursi ngadon ngahuleng bade kulem di dinya bade di dieu pami di dieu 100 di dinya mangga gratis jeung tumila menipala laut jadi solusi Pak bener ya dua kasus anu merebak Bang Emok cicing heula kalem kasus nu kadua ieu teh kesalahan badag Pak lain kesalahan rakyat tapi kesalahan pangutamana tah sosok ustadna cacak-cacak lamun ustadna bager teu mungkin magejeng aya Bang Emok dan mungkin rakyat teh bakal nanya Pak Ustad gaduh aci sabaraha Bu 1 juta kanggo murang kali sakola ceuk abdi teu aya leos ka kades teu aya leos ka RT teu aya leos ka kadus teu aya nu bager iwalti budak duaan mawa motor Beat bari gareuleus gini preng jeung punten mangga dreg-deg nyeun kelompok limaan araremok sararea tuluy geuning nangtung aku bersumpah dan berjanji nyeun perjanjian lamun opat bisa mayar nu hiji henteu nu hiji kudu tanggung renteng kudu opat nah ustad nepi ka nyaho pernah nginjeum we teuing teu bisa Pak ieu curug nyalahkeun batur urang teu bisa mere solusi nu sebenarnya nerangkeun hukum enteng tapi solusi tina eta hukum can tangtu aya jelema nu mampu bener sok eueuh solusi poe enet teh si teu percaya we matak jelas Pak dunia hampir ganjelong laut hampir bahe gunung hampir bitu langit hampir bejad musibah di mana-mana eueuh titik temu keur nganggeuskeun masalah batur jeung masalah hirup urang tah matak anggeuskeun atuh kunaon eta ku Isra Mi'raj matak lapad Isra Mi'raj mimitina ge subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa subhana maha suci Gusti Allah na teu era ari bibir maca subhanallah ari hate kotor dikukut naon beda jeung kadongdong alus luar rumet eusi taung hirup jadi kadu pikasieun bari cucukan bisa muka mah seungit abun-abunan tah artina urang teh entong ngagayaan-gayaan teuing awak ai hate rumet mah Pak
daerah awak kieu digayaan ge enteng adalah dek tiung denai baju denai HP Oppo ge pan kana hutang masuk poho geuning kabesekan ai tiung denai ai baju denai HP Oppo ai kana hutang poho berarti ngalusan luar heueuh sieuna mah rumet teh nepi ka kana hutang mung mayar teh heueuh lur gampang teuing perkara teh sok atuh anggeuskeun solusi subhana maha suci Gusti Allah berarti ibu teh geus maca subhana teh hate kotor ulah dikukut sirik pidik jahil kan ya istren parasten dudupak rumpak teu kaupan cebukan jeung penungan piceun naha pan Allah boga janji kabeh manusia dihampura iwati 4 golongan nu moal dihampura hiji golongan anak nu goreng ka indung bapana 2 golongan pamajikan nu goreng ka salakina 3 golongan dulur nu goreng jeung dulurna 4 golongan jelema anu masih keneh dina hatena nyimpen ka geuleuh ka sasamana well cicing ye cicing kabeh jalma dihampura dosa iwati 4 golongan hiji anak nu goreng patut ka indung bapana 2 pamajikan nu goreng patut ka salakina bisi ieu bore ka salindiran ceuk dulu hade baralik da ieu nu kadua peuheur pisan pamajikan goreng ka salakina salakina mah atoh kepung euy kepung cenah 3 dulur nu goreng jeung dulurna 4 jelema anu dina hatena nyimpen rasa kangewa ka sasama hirupna tah kade bisa jadi urang anak goreng patut ka indung jeung bapana ieu teh kamu plase wungkul tanggal 22 diperingati sebagai hari ibu jepret foto geuning budak urang so ieu teh mama sayang mama ngumah wadah ge cadu nyek neng kolot baheula mah nyebut tara sayang mama han ngumah wadah geus bisa ngepel geus bisa nyangu geus bisa budak ayeuna sayang mama isuk-isuk ge minta duit bari ngajrag nih anak goreng patut ka indungna goreng patut ka bapana da ieu teh nu hadir di teh hampurnya hampura ieu nu hadir kabeh Pak nu hadir kabeh ka asup kuring ieu teh jelema berdegong kabeh palebah mana berdegongna urang ngalaman 5 tahun 6 tahun 7 tahun saha ibu nalika umur 5 tahun dititah ku kolot anu nyegag teh saha tah anu dititah mencetan tara ngagugu teh saha tah anu dititah ngurut suku kolot keur carangkeul teh saha tah bener teh kepan ieu merek da teh tah Nyai pangmencetankeun sirah kumaha jawaban ibu harita ka kolot hoream nyai pangurutkeun suku macarangkeul kumaha jawaban ibu ka kolot ayeuna ibu geus kolot boga budak budak ibu titah nyai pangmencetankeun sirah kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu lebok paingan cek Allah dosa ka indung bapa boro-boro hisaban akhirat di dunia ku kami dikontanan supaya ibu ngarasakeun oh geuning baheula aing teu ngagugu ka kolot teh kolot nyerieun hate nah mah jeung apa nyerieun hate urang oge teu digugu ku anak sarua nyeri hatena ingat teh kanu geus eueuh bener poe ayeuna ibu geus kolot hayang nyuuh kana lahunan kolot hayang nangkep kolot hayang sumujud ke kolot hayang nyekelan leungeun kolot hayang ngurutan ping-ping jeung suku kolot geus moal kajadian sabab kolot geus eueuh kaduhung kaliwat langkung teu harnyata baheula urang bedegong ayeuna geus kolot kana sadar akhirna kolot geus eueuh ukur tutunggul anu jentul di luhur kubur baheula ibu keur teu boga duit boga cita-cita hayang mereka kolot ayeuna ibu geus boga duit geus aya tapi kolot geus eueuh tetep manusia teu anggeus-anggeus nyieun kahadian ka kolot bener tuh pan tadi seserian dibere nu kieu juga rai geundeuk rai pias da saladar jelema tuh babeg eta leres teh Pak mata kuring mah jujur sampe mah ngahargaan kuring ka batur nu kudu ku kuring dihargaan indung jeung bapa kuring eta abdi mereka mana-mana tara minta doa ka nu jauh deuk naon buah batur mengadoakeun ka urang teh butuh duit atawa naon kolot mari daun cing teh ka mana cenah maneh tadi jam 8 beurang teh cing teh ka Sukabumi heula mah tuluy ka mana ka Katapang teu capek cenah maneh pan subuh kamari karek balik ti Bekasi ayeuna kudu geus init ka Sukabumi heuh cing teh da kawajiban cing teh ka mana cenah ayeuna ka Katapang cing teh mah jeung ka Sukabumi heuh cenah salam baktos ka urang Katapang tadi teh gabrug abdi ku kolot teh bari digalentoran nyage geus gede ku kolot digalentoran saking gunyaah beureun ka anak heuh cenah maneh sing sehat kumaha didoakeun sing hasil tah engke teh Bandungan bisa teu percaya bubar teh dia teh ngajing wae mah wajib teh Pak doa kolot diijabah
lamun henteu tah lain doa abdi doa kolot teu dijabah panitia beureuh teh mah sing hasil aya maneh cenah kamari mawaranginang ti mana Tasik cing teh mah aya Borondong Majalaya ari Dodol Garut aya Wajid Cililin ari ayeuna ka mana ka Katapang tah naon aya Katapang hah naon naon opak cing kerek ditempo lamun eueuh tong sok ngabohong mang itu